kalah kaweaan tita solawatan kalah tikotokan doh batur makur ngajajar berjamaah da budak ABG eta limaan ya Allah menigarulis teh huntun aja di pagernya make behal lain ku kawat paranti pager motor hajat membibirna nya sugan teker berjamaah batur tadarus da ieu mah hareupeun naon aduh eta hareupeun HP make tihang ece naon keur berjamaah teh tiktokan ece tiktokan karena kami ingin merasakan seperti kalian masa muda ceria bahagia bisa bernyanyi bisa berdendang bisa main marawis bisa nyeun panggung di ditu mah boro-boro hei Asep boro-boro. Bahkan saya pernah melihat di CNN aya pamuda sagede ente mawa hadiah keur bestina ditemak jarak dekat aku Israel bejat ta sirahna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan paling utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang yang penuh dengan keceriaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di lembaga, di sekolah yang penuh dengan nikmat anugerah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa berkumpul bersama, bersatu padu dalam rangka mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang yuswa, sempat, semangat, aman, nyaman, dan mereka sehingga alhamdulillah pada saat kali ini di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul bersatu padu dalam acara yang mulia yaitu Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menjadi insan yang lebih baik dengan mengambil hikmah dari Isra Mi'raj bersama Ustadz Abdi. Tuhnya ya tulisan anak. Selasa 11 Februari 7.00 sampai dengan selesai SMAN 1 Cisayong, luar biasa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Cuman ini sayang grup Marawisna kamananya padahal konten kreatornya kayak supaya terasupi ya sama YouTube ya. Padahal mah jangan menurun, udah menukul aja di sini bersama-sama Akoh ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Kepala Sekolah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga Ibu Bapak Guru semua muanya yang baik hati, tidak sombong dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu parantos tepang, alhamdulillah bertemu kembalilah dengan aku ya.
Yang baru bertemu Ibu jangan kaget ya Bu ya. Bu aku Jabrik, suku aku Jebrak, awak aku Jebrok dan kahayang nage Jibrak ya. Mudah-mudahan Ibu tidak ginggiapeun melihat aku Ibu ya. Insya Allah sabab aya nu leuwih ginggiapeun nyaeta nalika bumi dikepung Bang Emok. Itu ya yang lebih ginggiapeun. Juga saya bangga pada pagi kali ini bisa bertemu dengan para pemuda harapan bangsa dan agama yang gagah perkasa, yang kegagahannya mengalahkan Bima, Arjuna, Gatotkaca, Bang Aswatama, yang setiap harinya meneriakan kata merdeka dan sedang berjuang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah generasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Juga aku bahagia ya bisa bertemu dengan kamu semuanya, nona-nona yang cantik jelita, yang kecantikannya mengalahkan Madonna, Agnes Monica, Manohara, Bella Sapira, Cita Citata, dan yang paling belakang Prilly Leungit Koncina ya, yang mana semuanya luar biasa dan kalian adalah calon-calon bidadari surga. Halus di dema biasanya masuk aya lalaki nu milu amin. Banyak lalaki jadi bidadari surga igenya lainnya. Alhamdulillah selamat bertemu di panggung yang spektakuler bombastik ya, yang saya yakin persiapannya juga tidak sebentar ya, sehingga luar biasa tuh di tengah nage ngareunah ya Allah ya. Alhamdulillah dalam acara yaitu tadi juga Rojaban ya, memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, yang mana kalau aku tanya yakin semuanya kalau masalah Isra Mi'raj itu apa arti Isra, apa arti Mi'raj itu semuanya juga sudah ngolotok ya, sudah di luar kepala. Apatah lagi sekarang ini udah bulan Sya'ban ya. Kemarin selama Rojab kalian bukan hanya di sini, di rumah, di pesantren, di madrasah, di sekolah, di komunitas, kan kemarin semuanya Rojaban ya. Isuk-isuk Rojaban, pak berang-berang Rojaban, pas sore Rojaban, bada maghrib Rojaban, bada isya Rojaban, bada subuh Rojaban, di pasar balanya lahnya. Baik, jadi kalau saya berbicara tentang apa Isra apa Mi'raj, yakin semuanya juga sudah paham, sudah mengerti apa itu Isra apa itu Mi'raj ya, saya yakin karena semuanya kita ini ahli Rojaban. Tapi yang namanya memperingati, mengingat, meneladani, mengambil hikmah, mengambil indah, mengambil berkah, itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas hari, tidak terbatas bulan. Contoh bro coy bray cut bray ya, urang kan geuning tanggal hiji Sawal sok anu disebutkeun lebarannya. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin, mari bersalam salaman. Tuh nya nu ngaran-ngaranna lebaran sebetulnya bukan hanya tanggal 1 Syawal saja, karena makna lebaran itu adalah lulubaran, istihlal istirdo, silih halalkeun silih ridhokeun. Urang mah tiap waktu ge kudu eta teh kudu Bu Esi kudunya. Karena yang namanya dosa itu bukan hanya dilakukan sehari 2 hari, tiap waktu orang teh dosa. Makanya walaupun momen pentingnya itu tanggal 1 Syawal, tapi yang namanya saling memaafkan itu harus kita lakukan setiap saat, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Betul apa betul? Iya. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan ya Allah. Nu karasa, nu teu karasa, nu dihaja, nu teu dihaja, loba. Makanya momentum lebaran itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk Isra Mi'raj, yang mana saripati Isra Mi'raj itu adalah sholat. Yang namanya sholat pada bulan Rajab itu ada PHBI-nya, peringatan hari besar Islamnya, dalam rangka mengingat tentang Isra Mi'raj. Tapi yang namanya sholat harus kita gunakan, harus kita aplikasikan, harus kita dalami, harus kita lenyepi setiap hari.
karena sholat itu adalah amalan yang sangat berguna bagi dunia dan akhirat. Sholat itu yang akan menyukseskan dunia dan akhirat. Betul apa betul? Betul apa betul? Kan keterangan juga jelas, asam kadis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis di pintu kubur, ingat badan tidak sembahyang ya Allah. Malah gini kata Kang Ujay gimana? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Tuh kan, betul apa betul? Jadi mai kerojaban meni araringet ya Allah, abdi tara sholat siang kaberangan, beting kasubuhan, subuh kaberangan, ari keur kitu mah sadar. Nah ringgeus mah anggar we balik deui, duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaberangan, oi kaberangan, oi kaberangan. Betul. Makanya semoga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, yang harus kita lebih tekankan adalah pentingnya sholat. Betul apa betul bro? Coy bray cut bray. Karena jujur saja ya teman-teman ya, pada saat ini banyak orang yang sudah menyepelekan sholat, menganggap sholat itu tidak penting gitu loh, tidak penting. Ayo kegiatan hiburan poho sholat, ayo kegiatan, maaf saya tidak menyalahkan raramean di lembur jadi panicianya, kalau bahasa bibirnya jadi panitia, aduh memakai nemtegnya, aduh mama wakaratas. Siapa yang mau daftar ngalgeleg jojodog, daftar sama Firman. Siapa yang mau ngaletakan bal poli, daftar sama Santinya. Wah sibuk sapopoenya, komo bagiannya kalmik menepi ka poho mani acannya. Oh yo we pengumuman bagi lomba ngadodorong pedas di Tongoh mangga, loba ngagabrugan tanggal salak belahanap, loba ngajebengan mitohab. Hayo we sibuk sapopoe nepi ka poho kana salat, poho kana ibadah, tanu kitu nu paur teh paur ya. Termasuk saya kadang-kadang melihat ada acara wenya, apakah itu acara apa yang didangdanan geningnya, didarangdanan geningnya ku salon. Oh neng mani rewas aku terjeduk aw. Terima kasih Sinta. Sok aya geuning aja ya mah di lembur, aya di dieu mah moal guru-guru SMA hiji mah. Sok aya ibu geuning nu acarana teh didangdanan ku salonnya, ku salon geuningnya diwedak hok camohok, di lipstik wak dolewak, di sifat pat ngajepat, di sedo nyoy moro nyoy. Bulu panon gak ditambahan geuning olah meni bisa pakeuneunan saroja raginang. Bongot ke menuju kuat kau bodas teh, ditanya teh bunda itu bedaknya merek apa, Rose Brand gitulah cenanya. Meunang ngadangdanan geuning bibir teh kuat kamu cuy kieu geuningnya. Siga tas nuang marmot 14-nya. Baju ge baju khusus menang nyewa geuningnya nu buntutna ge walah dibetotna ge ku 8 urang geuningnya. Da eta sapoe eta mah ece teu saralatnya. Da alasanana teh kalau aku nanti wudu siapa yang memedangdanin aku, ini kan mahal cenanya. Mata kahade
cekolot jangan sampai moro jurang ngalepaskeun pesing gara-gara kegiatan sesaat, gara-gara karesep sesaat, gara-gara kebutuhan sesaat nepi ka poho, karena sholat itu yang sangat ditakutkan. Makanya semoga dengan momentum Isra Mi'raj ini kita akan lebih disiplin dalam melaksanakan sholat. Begitu saudara-saudara ya. Termasuk aku merasa menggebok ibu ya, Bapak Kepala Sekolah ya. Aku rewas begitu karena Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Indonesia ini di dunia ini paling banyak umat Islam, bahkan pangloba-lobana. Kusabab umat Islam na loba, madrasahna loba, masjidna loba, musolana loba, salemur ge 4 masjidnya. Malah tuh di lemur abdi mah di Cideres, abdi mah keturunan Cideres, Desa Sukamena, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Ya Allah, walah leuwih ti 10 masjid teh. Bagus, banyak tempat untuk berjamaah beribadah. Tapi yang aku khawatirin dan aku sedih, ternyata di Indonesia ini pada saat ini yang betul-betul melaksanakan sholat dengan baik dan berjamaah kurang ti 10%. Nah kamarana jelema teh pan ngalobaanna. Baheula mah cekolot keur zaman lemur leutik jelemana saeutik masjidna laleutik da parinuh masjid jeung madrasah teh. Nah ari ayeuna jelemana loba terus berketurunannya di abdi weh di Kelurahan Sukamaju Kaler ta. Perum ayeuna geus aya genep parinuh ku jalmi sadayana. Da can pernah ningali muning ngaliwat bade milarian Perum, can pernah Bu? Sugana ya muning bade milarian Perum manawi aya nu kosong teu aya. Eta wahayamnya aduh kamana milarian Perum kosong eueuh jalma kayak boge jalma. Bahkan zaman Bang Haji Roma Irama wenyeun lagu geus 135 juta penduduk Indonesia, tong teng berbagai macam suku bangsa ialah Indonesia, tong teng harita 175 juta ayeuna mah meureun teh 2 salawe ribu sagitu saeuhnya. Tapi yang saya sedih jelema beuki loba, masjid beuki alus, sekolah beuki alus, madrasah beuki alus, tapi karena ibadah meni hese ya Allah, hese neng hese. Buktina 10%. Malu-maluin. Baheula mah aduh nu adana ge kolot make toa geuning nu diteuneun dina alpukatnya. Hayalah sholat gorogok. Tapi da pinuh. Ayeuna mah walah eta naon pengeras suara 8 penjuru arah angin, barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan balah daya, balah anu kaluhur, bisi Superman keur hibar meureunnya. Bisi bade ngiring berjamaah keur kieu teh. Oh, adan aku mau berjamaah teh. Tapi buktinya apa saudara-saudara? Ngeunaheun euy panggungna aing. Oce sia di Bandung cai bararahe ku urang. Tapi di dia mah da alus wadal nya. Aya jeruk. Takutnya jadi ustad segala dibikeun. Tapi buktinya bro, pada saat ini coba kita keliling ke masjid-masjid. Kita datangin ke masjid-masjid, ya Allah, ulah lohor. Ulah asar. Maghribnya da anger we pemain lamanya. Oh. Eta deui Aki Idiknya, Aki Dasuki, Haji Wahidin, Haji Mahmudin, Wailen tukang adannya, Mang Sarip ta tukang napol bedug, jeung Mang Muksin DKM. Ya Allah, eta komori ngahudangkeun sahur jeung ngahudangkeun subuh, da urang mah meuni nyeri hatenya. Kasadayana masyarakat mangga sakadap deui adzan subuh di masjid namanya Aki sareng jin 14
ya arhamar rahimin. Benar. Matak saya sempat ngeheureuy ka teman-teman, berarti meureun lain jelema teu loba ngan jelema ayeuna mah beda jeung jelema baheula. Jelema baheula mah lamun ngadenge adan teh ka masjid, jelema ayeuna mah lamun ngadenge adan teh pindah ka peluto meureun kabehnya. Sarolatna di ditu. Atawa pindah ka jin meureun salatna di ditu. Da meuni kosongnya. Matak sok ayeuna mah nu nadoman galoba nu aralnya, eling eling umat teu eling eling. Titah berjamaah kala SD mah, titah maca Quran kala kaweaan, titah sholawatan kala tikotokan. Doh, batur mah keur ngajajar berjamaah da budak ABG eta limaan ya Allah. Meni garulis teh ceh hunteunage di pagernya make behal lain ku kawat paranti pager motor rajet membibirna nya. Sugan teh keur berjamaah batur tadarus da ieu mah hareupeun naon? Aduh, eta hareupeun HP make tihang ece naon keur berjamaah teh tiktokan ece tiktokan api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama terasa kembali gelora jiwa mudaku karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut sar bunyi darahku war bunyi kiiku. Aduh. Aing motah teuing capek. Tuh ya. Jadi pada saat ini sangat luar biasa sekali. Ini PR bagi kita nih teman-teman. Teman-teman anak muda, Allah menciptakan kita dengan segala kelebihannya. Maka banyak tanggung jawab yang besar yang harus kita perhatikan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, tak lupa sholawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan pada junjunan kita sekalian, habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tentunya kepada kita sekalian selaku umatnya yang alhamdulillah dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam dodoja, cocoba, gogoda, masih kita tetap berjuang untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun pada saat ini jujur brother, coy, bray, cut bray ya, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang komitmen, yang konsekuen terhadap ajaran agama, begitu banyak rintangannya. Betul apa betul? Nepi kagening para santri sok nadoman Allahumma bikuatin minal imani wal islam fi hadza zamanin ya Allah rabbal alamin. Mugi Gusti maparinan kegiatan diri abdi dinanya pengiman Islam ku gogoda ieu zaman margi dina ieu zaman seueur pisan kaanehan anu matak ngahancurkeun kaimanan kaislaman. Loba gogoda komodei ka urang ke generasi muda sabab jujur bro, cek katerangan loba jalma-jalma nu teresepeun nempo urang jadi jelema bener. Loba jalma-jalma nu teresepeun generasi muda Islam Indonesia saroleh loba. Mata kunaon atuh urang kudu nyiar ilmu,
kunaon urang kudu ngaji, kunaon urang kudu deket jeung ulama, kunaon urang kudu deket jeung guru. Wah bro, sagala rupa cara digunakan supaya orang teh ari tarik nyebut Islam nama dina KTP Islam, bahkan mayoritas Islam. Tetapi ketika kita menempuh akhlaknya, menempuh tabiatnya, melihat karakter hidupnya, kehidupan sehari-harinya, cara bergaulnya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara makannya, cara pergaulan antara lawan jenisnya geus teu pati beda jeung jalema nu teu beragama. Loba eta teh loba. Nah aja, sabab ulah salah tontonan sudah menjadi tuntunan. Makanya saya bangga nih banyak teman-teman konten kreator dararatang tuh kadilnya sabara hiji. Mereka cinta terhadap syiar agama. Sabab da ayeuna mah jalema teh geus teu ningali manfaat, ningalina usum, ningalina mode, rek alus, rek teu alus, rek pantas, rek teu pantas, rek matching, rek teu matching, nu penting mah gaul gitu loh, gaul. Keun bae rek dipake ku urang siga soang menang ngepret ge nu penting mah gaul we. Keun bae dipake ku urang siga ucing menang nyekek oge nu penting mah gaul we. Betul pada saat ini. Makanya pantas pada saat ini kita harus senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabab gogodana loba. Kuncina naon? Ulah jauh bro jeung agama bro coy bray nya. Baheula mah ye baheula Mang Us yang ngalalakonnya. Baheula mah aya budak awewe dibobonceng ku budak lalaki geunyeuleng salalemur. Ulu itu anak saha meni jalingkak dibabawa ku batur. Ih, pisah laki ayeuna pisah lakieuna ge lain. Bari diukna teh teu kawas zaman ayeuna pa jauh-jauh. Alah motorna ge nu sarana teh. Coba zaman kiwari mah galibnya. Dibonceng dina motor nongeng geuninnya anu sora kenal potna teh pas ngaliwat teh anak hayam modar 12 ininya aya abah-abah huntu palsuna ngarara celengnya malah aya emak-emak pot ka ngalumuk kulitna nya bari di tukangna teh geuning budak anu make calana sakieu teh geuning bari cokorna teh budugnya. Oh buuk siga nutas diancolongkeun kana ontan teh aduh gegeleberannya. Waduh ya Allah nangkep sapaguh-paguh berat roeng debuk nanti apa-apa-nya galib ayeuna mah malah lamun teu kitu teh cenah teu gaul, lamun teu kitu teh kampungan, mun teu kitu teh cenah udik. Ayeuna mah ya Allah sudah mulai bergeser. Ngobrol lamun teu sompral teu gaul cenah nya. Lamun sakola rajin teu gaul, lamun nurut ka guru teu gaul, lamun nurut ka kolot teu gaul, lamun lempang teu popoyong kodan teh teu gaul. Jadi nu disebutkeun gaul teh lempang teh sama lagi ya sama lagi ya sama. Balik ka imah dicarekan ku Inung, aduh Agnes mau nyanyi cenah sepugu Inung leweh. Banyak pada saat ini hal-hal yang bikin kita kaget, aneh, ngahulang. Karena apa? Karena sekarang itu pergeseran dekadensi moral sudah mulai pejetnya. Matak pantas ketika Om Iwan Fals tampil di Tasik dalam konser besarnya, Om Iwan Fals menitipkan bagi warga Tasik, bagi semuanya KHD, ari bangunan aralus, jalan aralus, tapi akhlak mah anger we morosot, bujrat, bejad. Makanya kita harus paham itu semua. Sebagai syukur kita menjadi orang Indonesia yang diberikan nikmat yang sangat besar, diberikan keamanan yang sangat luar biasa. Karena kemarin bulan Ramadan yang tahun itu saya pernah sepanggung dengan Syekh Muhammad Jabo yang didatangkan dari Palestina. Untuk bisa berkumpul seperti ini hal yang sulit. Untuk bisa duduk manis di depan lapang, dicicing di lapang, ngobrol jeung babaturan, ngariung jeung besti, ngariung jeung guru, hese di ditu mah. Sagala ala hancur, masjid hancur, sekolah hancur, madrasah hancur, pasar hancur, lembaga pendidikan hancur, alat komunikasi sudah tidak berfungsi, listrik mati, bantuan sulit, makan sulit, obat-obatan juga sama.
Makanya kata Syekh Muhammad Jabo, beruntunglah kalian jadi orang Indonesia, karena kami ingin merasakan seperti kalian, masa muda ceria, bahagia, bisa bernyanyi, bisa berdendang, bisa main marawis, bisa nyeun panggung. Di itu mah boro-boro, hei Asep boro-boro. Bahkan saya pernah melihat di CNN aya pamuda sagede ente mawa hadiah keur bestina ditemak jarak dekat aku Israel. Bejat sirahna. Moal bisa siga ente, aduh pagi-pagi sudah nyanyinya, jam 7 aku melangkah menuju ke sekolah, hatiku rasa bahagia menambah ilmu di dada. Sulit itu, yang hanya tangisan, air mata, darah, hancurnya, berantakannya kampung halaman mereka karena terus dibantai secara massal oleh orang-orang Israel. Untuk itu sebagai bukti kami cinta Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Indonesia. Terima kasih. Semoga kita akan bangga menjadi orang Indonesia. Apalagi orang luar itu banyak sekali memuji Indonesia. Orang-orang Arab sana bilang Indonesia ini adalah baladul amin, negara yang paling aman, nyaman, kertara harja. Orang Amerika bilang Indonesia ini adalah kepingan surga. Orang Jerman bilang sampai dibuatkan syair yang dinyanyikan oleh Cus Plus kan ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu. Ada yang bilang Jamrud Hatulistiwa. Berarti kita punya tanggung jawab besar untuk mengisi negara ini dengan segala karyanya, dengan segala kebaikannya, dengan segala amalnya, dengan segala akhlakul karimahnya. Karena saya khawatir Neng ya, apa ketika kita sudah diberi kenikmatan, segala kenyamanan, tetapi kita tidak bersyukur, maka lihat banyak negara-negara yang hancur di atas muka bumi ini karena tidak pandai bersyukur. Tah ayeuna ge urang teh geus khawatirnya. Naon coba pada saat ini miris saya lihat anak-anak muda sekarang, padahal generasi muda ini adalah hamba Allah, makhluk ciptaan Allah yang telah diberikan banyak kelebihan. Yang hadir di depan saya ini adalah generasi muda yang dalam bahasa Arab disebutkan aja syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda di hari ini adalah pendekar di hari besok. Ini kalian ini adalah generasi bang-bang perkasa, bukan generasi letoy perloyo, bukan. Kalian ini ketika Bung Karno bilang berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Malah kata guru saya Kiai Haji Oco Sohahudin, alumni Pondok Pesantren Cintawana, beliau menjelaskan di depan saya, pemuda itu singkatan, P-nya pemuda, E-nya engkau adalah harapan bangsa dan agama, M-nya masyarakat menunggumu, U-nya ulurkan tanganmu, D-nya dan A-nya Allah beserta kalian. Makanya brocoy braicut berai, kalian ini adalah generasi gaul. Makanya saya dulu di TV lokal, di TAS TV pernah bikin acara judulnya Gaul, tapi gaulnya lain gagal ulin, gaulnya generasi unggul ala Rasul. Kalianlah, karena kalian ini memiliki wah loba kaleuwihanana. Hiji, kuatul jasad, awakna keur meujeuhna jag-jag sok. Keur jag-jag urang mah lumpat siap, morolang layangan siap, futsal siap, silat siap, nyanyi siap, begadang kemah siap, jadi duta-duta kesenian siap, duta olahraga siap, masih siap. Sabab urang mah keur meujeuhna jag-jag waringka soknya, lumpat tari keneh, sorat tari keneh siap nya, siap keneh urang mah. Betul apa betul? Masih kuat urang mah. Coba ayeuna we lamun nyebutkeun maju serbu serang terjang, aya bapak-bapak, aya pamuda jeung aya budak beda. Budak leutik maju serbu serang terjang merdeka, teta budak. Kolot maju serbu serang terjang merdeka, pemuda maju serbu serang terjang merdeka, beda nya.
keur meujeunna jag-jaguar ringkas, socana keur meujeunna awas, tanagana keur meujeunna bedas, gerakanana keur meujeunna jaring khas tuh nya, bahkan otakna keur meujeunna cerdas. Betul pemuda. Makanya ketika saya dulu mondok di Pondok Modern Husnul Khotimah di Kuningan, teman-teman saya Anwar orang Pati geus katalar Quran kakara kelas 3 SMP ngabuktikeun generasi muda mah yeuna oge keur cemerlang otakna ge nya. Aya da yang apal wah hadis arba'in ditamul, hadis nepi ka jago ahli hadis. Teman saya Ustadz Adi Nur Aidin, sekarang dia jadi pimpinan pondok pesantren. Tuh keur meujeunna cerdas, keur ngora mah sagala ge katalar, rumus fisika katalar, rumus matematika katalar. Keun wae ari depo memontong ditalarnya. Heeh. Kade keur meujeunna kuat. Akalna kuat, tenagana keur meujeunna hebat. Ini teh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Keur naon? Keur supaya urang teh bisa ngagali potensi diri menjadi sesuatu sehingga kita akan mampu mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Karena seorang pemuda yang baik, pemuda yang hebat, lain agul ku ngaran sakolana ka hade. Lain ngan saukur agul ku ngaran sakolana pepeje. Lain ngan saukur agul ku ngaran kolotna, ya saya anak kepala sekolah nu lain nu alus mah lain nu kitu. Ya saya ya anak jenderal lain nu kitu. Generasi muda yang baik adalah yang mampu inilah aku tak kitu. Jadi harus boga pangabisa. Lain mah ngandalkeun bapak, da bapak teh aya eueuhna. Kana bapak urang mah cenah moal beak rezekina 7 turunan. Ceuk saha. Sadayana ge danu Allah geus ku Allah dileungitkeun mah leungit, ku Allah dieuweuhkeun mah eueuh. Justru manusia yang baik itu adalah yang mampu menggali potensi dirinya. Maka saya berharap kalian jadilah diri kalian. Nu jago silatna sok sing bener-bener silatna. Nu jago nyanyina sing bener-bener nyanyina. Nu jago teater sing bener-bener teaterna. Nu jago dina ilmu eksak sing bener-bener dina ilmu eksakna. Nu resep dina organisasina sing bener-bener dina organisasina. Karena itulah yang akan menjadikan citra diri kita nanti. Karasa ku abdi baheula aktif di sekolah nepi ka ayeuna manfaat brother. Baheula masuk aya nu ngaheureuyan ka abdi. Nanaonan sia latihan puisi da di lemur mah moal dititah maca puisi paling dititah tawasulan cenanya. Nanaonan maneh hayo we ngagugulung teater cenanya. Da di lemur mah moal aya nu unang teater. Ternyata ketika saya dalami setiap ilmu itu berkahnya luar biasa. Makanya sok jadilah kalian diri sendiri, gali potensi diri, jadilah khairun nas angpauhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Ulah ieu mah sagala teu bisa. Bisana teh ngaririweuh we ngaririweuh, ari dahar gemuanya. Ari baju hayang alus, ai dititah ka hareup ngahulang we siga ucing jualeun nya, siga keusik akuteun. Dititah ngaji teu tiasa. Aya budak awewe nu kitu, dititah ngaji nuju. Dititah sholawat nuju. Dititah yasinan nuju. Dititah qosidahan nuju. Dititah nyanyi nuju, suganten nuju palangan nuju tebegugnya. Segala teh nuju we nya. Malah dulu saya pernah punya teman lamun rek aya di tes naon teh kajian bolosnya. Nanaonan kita harus berani menghadapi kehidupan ini. Karena hidup ini akan lebih maju ketika kita mampu menghadapi tantangan. Lain nama ya Allah teu kaop aya masalah baelah, jenderal geus loba, presiden geus loba, urang mah baelah. Urang mah moal kabawakeun ku batur cenah nya, bagi anu bodona da sakola ge nya pinter kabeh keun batur nu pinterna, urang nu bodona narek jadi naon geus gede ya Allah nya. Makanya saya bangga nih pada pagi kali ini di tempat yang mulia ini saya bisa bertemu dengan kalian. Semoga kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan berbicara di kancah dunia ini. Amin ya robbal. Sanajan coy jujur, urang teh yang harapan gogoda teh lain nu saeutik bukti mana? Sok. Dengan banyaknya tontonan yang tidak mendidik, Mang Uus ngarasa khawatir. Hiji,
etika tata krama kakolot jeung ka guru geus semakin menipis. Betul? Ieu baheula urang keur ngora. Papanggih jeung guru teh neng tanu nuju ngobrol tanya. Papanggih jeung guru teh euy serab. Lain ku sabab guruna tas ngadahar lampu taman lain. Atawa kena-kena guruna make kacamatana sagede kacamata nako nya. Nepi ka naon panon poe mantul tiar ka urang lain. Tetapi kita merasa bahwasannya guru kita itu orang yang luar biasa, serab, komo jeung kudu ngalawan. Dulu saya ketika di pesantren rek ngepel madrasah aya meja jeung kursi guru izin heula da ka mama ajengan. Mama ajengan abdi bagian beberesih, bagian tiket. Abdi bade ngepel madrasah, widi bade ngageserkeun meja sareng kursi, izin heula coy bray cut bray izin. Alah eta ngageserkeun ge kuduaan abdi jeung si Nanangnya. Anu mah si Nanang teh geus jadi ketua BKPRMI nasional, Bu. Eta teh babaturan sakelas, Bu. Nanang cekel tungtungna. Aya pananang di dieu. Pananang mah dahar de di mana-mana ge jararaneng wae. Lamun Usman tah sahabat Nabi. Aduh siapa nanangnya bade ngageserkeun ge meuni lalaunan. Ieu na teh aduh dielak ge meuni bari deku tuh baheula. Lamun di jalan urang papanggih jeung guru neng komo keur ditiung kajeun kabur tah. Anu asup kana dapuran hui tah si Uun budak wa intinya. Anu lumpat asup kana naon kukurubutan kana rungkun awi nepi ka gararatel balik ka imah. Ararateunya coba zaman ayeuna ya Allah. Ya Adi pernah ngadenge aya budak awewe keur ngobrol jeung guru. Ye. Da uspet mah ceulina loba nya. Eta aya budak awewe keur ngobrol jeung guru kenai guru teh hiji nya. Ari nu nanya loba budak awewe teh aya 5an nu curhat, nu curhat, nu curhat, nu curhat. Bapak-bapak si abdi teh can dijawab geus ngomong deui bapak-bapak abdi heula geura bapak pan bapak abdi teh kieu nya eta basa peuting teh kabeh curhat. Heuh kan guru teh meureun kudu ngajawab teh hiji-hiji nya. Da ceuk nu kalima nu curhat pada guruna ka dieu we da meuni tarik ngomong kadenge ku ceuli bapak naon cenah ih ieu mah lalaki teh teu peka eta ka guru ngomong kitu. Ya Allah tolong ka guru nyebutkeun ieu mah lalaki teh teu peka cenah lalaki teh astagfirullah. Zaman ayeuna nya sanajan memang saya pernah ngobrol jeung teman-teman aktivis dari Slengker, memang murid teh kudu dianggap temen. Urang tetap kolot guru tehnya kadang-kadangnya murid kudu dimusuhan saeutik mah ku urang diwarah da ieu mah ya Allah ngomongna teh geus lain-lainnya. Malah saya nepi ka miris ningali dina media sosial aya murid nepi ka ngajak gelut ka guru. Kurma datang kaburangan, baju teu diasupkeun, sapatu sisirangan nu sabelah sapatu manehna nu sabelah salop inungna nya. Jaba bulu kelek heheotan. Jaba banget meni dekil ende ladeg ende kucal ende kupel ende kupret panon beureumeureuh kurang sare datas main wece-ocean du ka atas bagadang asup ka kelas ditegur ku guru maneh kaberangan naon ngomong sok jeung aing rek di mana lah kagok wae walah si kehet. Padahal sajago-jagona murid, sahebat-hebatna murid, sapintar-pintarna murid, saterkenal-terkenalna murid, lamun teu hormat kanu jadi guru, moal barokah coy, moal barokah. Matak saya mah euy, ya mah jujur ya pada saya budak gaul da ulin saya mah di pasantren wungkul tah, ku Mang Ujun mah dibawa ceramah di jero Panyara oge. Jeung budak gaul usum urang mah jeung nu di dieu gambar aki-aki keur ngalasuluh ge biasa. Jeung nu di dieu nini-nini keur ngaramet sok papanggih urang mah. Jeung nu saawak-awak gamarna geuning anu keur rapatnya, anu keur nuar suluh, anu keur nyebor, aya balongna, aya gemukna geuningnya. Biasa saya mah. Tapi ternyata ku sabab ceuk guru nu matak barokahna ilmu teh deukeut jeung guru, abdi mah jeung guru SD nepi ka ayeuna deukeut. Guru SMP deukeut jeung MTS
komo di pasantren kabeh dareukeut da ternya barokah ilmu mah eta ketika kita takdim ka guru. Lah ini mah ka guru loba nu wani ngomong nu lain-lain. Aya guru galak jadwal sahayana biasa si singa. Buru asup bisi dikarekeb. Si eta mah telat saeutik walaku bisna meniri riaban. Panon meuni kewat ka seukeut. Matak datang guru eta teh kabeh nyanyi. Tatap matamu bagai busur panah. Oh cenanya. Aya guru pada dangdan wae ditarurutan lempang. Nanaonan doraka. Itu sama dengan menghina ahli ilmu, karena tidak mungkin kita punya ilmu kalau tidak ada guru. Betul apa betul? Betul apa betul? Tah saya yang miris pada saat ini nepi ka saya ngadenge di dunia pendidikan aya murid ngalawan ka guru. Aya mahasiswa nepi ka ngabacok dosenna. Malah saya miris ada seorang ahli ngaji nu ternyata nganiaya guru ngaji nah gara-gara masalah HP. Jadi meureun aya kegiatan lah barudak meting kumaha lah cicing meureun duka pasantren kilat duka naon. Cek guru ngaji na lamun rek milu ngaji di dia aya aturan HP teuneun di imah. Diteuneun di urang ulah dipake. Da eta budak badami peuting-peuting sugan teh naon rek ngaroga hala guruna. Begitu jam 3 guruna rek ka masjid kumaha diparegat euy di jalan euy coy mawa balok tah. Begitu guru ngaliu ditareungelan sampai meninggal. Miris saya miris, ya Allah ya Karim. Ya, ini pada saat ini termasuk juga sekarang ya Allah saya sedih. Karena pada zaman dulu pada saat saya kecil guru itu adalah orang-orang yang sangat dihormati. Tapi saat ini ya Allah ya Karim padahal guru ayeuna mah serba terbatas. Baheula mah aing teu bisa teh digebug teh biasa. Ngaji ngejah eta da habak deui ku Mang Hadis. Bismillah habak Allahu Akbar. Salat telat ceplok. Coba kurang kumaha guru ayeuna mah ya Allah diatur dengan sedemikian rupa, tapi ternyata penghinaan terhadap orang-orang mulia terjadi di mana-mana. Miris atuh. Nya gara-gara dititah berjamaah atuh rek didenda guru. Ini gulu. Kuduna meureun ujang pada berjamaah moal jeung we kumaha maneh tuletakan we seuneu. Menya kudu kitu. Wajar dong. Karena yang namanya mendidik itu harus sampai di sana. Ngarasa nyaah, ngarasa dedeh, ngarasa heman, ngarasa cinta ieu teh lain ngan saukur murid tapi anak ideologi sanajan lain anak biologis. Tapi pada saat ini mah loba budak kadang-kadang kolotna saruana. Aya nanaon teh wala. Allah garaya. Padahal manincak ti kotok manger we jengke. Oh Bu, nu garaya kitu teh muncrut manger ripuh Bu. Aya babaturan abdi ge jago gelut di teungeul seseurian Bu. Dikadek cenah seseurian dibere muncrut mah teu bisa ka mana-mana. Kang bade ngiring moal teu kuat. 5 menit sakali kacai teh di calana acan di sasarung we kakarerek lempang. Betul apa betul? Nah, makanya ada sekalian, saya berharap hormatilah guru-guru kalian. Karena dengan menghormati guru berarti kalian siap menjadi orang-orang yang mulia. Nu kadua KHD jaga pergaulan. Sabab saya miris pada saat ininya loba barudak lamun diingetan teh lain narima ngobrolna teh amaluna amalukum aing nu dicalana aing nu dihukum dalil ti mana eta. Aya budak diingetan pada di tengah-tengah masyarakat di sisi jalan meni pacekal-cekel neng ujang ieu teh di tempat umum lah meni siga nu teu pernah ngorak wae meni celemeng pisan pan maneh ge meureun memeh kawin teh bobogohan heula meni geuleuh dikutuk sia ku aing jadi sisir kerep nanaonan kudu bersyukur ari diingetan teh sabab ayeuna mah neng geus miris baheula mah ya Allah nya geus rek rumah tangga wae
nu ngaran pergaulan laki-laki dan perempuan itu begitu bagus. Coba ayeuna mah ya Allah ibu, di tempat-tempat terbuka, di moal, di tempat-tempat nongkrong, Gusti nu Maha Agung, barudak laletik keneh da mending geus nararapel ece siga make lem kai ece nya. Lamun ngomong teh bibir jeung bibir teh hampir diadu. Gusti sudah tidak merasa malu. Rek aya nu di sorban, rek aya nu di kopiah haji, rek aya aktivis, ih santai we ibunya, santai sekali. Makanya pantas kata guru-guru saya, yang paling harus kita tekankan pada anak-anak sekarang itu adalah bimbingan tentang moral dan etika. Betul apa betul ibu? Eta baheula mah ibu abdi keur leutik nyebut uing we da dihukum bu. Abdi balik sekolah dibere senal ku si Akang Mamat, senal capit, balik ka imah si emak kageteun senal anyar. Usman ieu senal saha? Senal uing da di kieu teh ibu teh. Alalalalalalalala. Malah abdi nyebut anjing sakali ece diringkus ku bapak abdi, tuluy bibir abdi dilipenan ku ceuk Rodiah, ma abdi make naon? Make cengek beureum. No ari ayeuna sepak bola ge bari main can bisa eta anjingna aya genep tolomong mah nya. Oper atuh ka aing nying ya. Sing bener nyet atuh sia teh. Wah, bos goblok buah. Sing bener sia teh tuh jadi kiper teh ulah molor kunyuk cenah wayah. Pokona kebon binatang we keluar. Matak lamun can bisa bahasa lemes aya nu memet nu mamatahan babaturan abdi neng. Lamun ganting kema ulah ku bahasa binatang ku bahasa buah-buahan ganti. Sok timimiti ayeuna ka hareup ulah make bahasa binatang, make bahasa buah-buahan. Nya begitu titajong habok rambutan. Nya nyentang ka batur jebret dukuh meunih nyeri. Abus bus sinangka sia gawe atuh dasar kesemek halusnya jadi buah-buahan. Begitu tiba baradug teh rujak halus. Jadi lucu. Nyasok ngaran buah-buahan ganti. Lah ini mah kebon binatang mah nu dibawa teh. Nya atawa ngajaran ayeuna mah ganti ku bahasa nu sae nya. Padahal babaturan abdi santri lamun nek sepak bola teh bismillahirrahmanirrahim. Dak sat. Alhamdulillah. Masya Allah. Abus alhamdulillah ceki pernah kumaha innalillah hade. Betul apa betul? Gitu. Termasuk saya tidak menyaram orang latahnya bu, cuman latahna amankeun. Sabab abdi sering bu naik mobil bersama ibu-ibu yang latah sok reuwas ibunya. Abdi kan sering rombongan lah kemana gitu jaroh, aya ibu-ibu latah make kacamata segede kacamata nako geningnya. Kelempang we ibu ai mobil geus maju. Cenah eta disebutan eueuh nepi ka dicekalan nepi sileungit eueuh nya. Dukana. Wah seueur kamera ibunya. Eta sagala disebut. Matak nu latah teh mending keneh ge ngucapkeun kalimat-kalimat anu hade, biasakeun jang. Sok lamun ningali nu indah subhanallah. Lain mah amboy. Wow, coy. Wow, amazing. Bacakeun subhanallah. Betul. Cilaka inna lillahi kena musibah teh katingang kunaon ku pangpung jedak inna lillahi monyong nala atuh sia teh dirawel ku aing gara kamanakeun bocos teh walah ngkat ka bas beungeutnya inna lillahi. Betul apa betul? Betul apa betul? Sok menang rezeki alhamdulillah ibu sok atoheun bojo teh. Begitu ibu nampan ka caroge diwere ibu teh 175 juta alhamdulillah. Lain mah dibere kacida piraku rasiko keur dapur sapoe ukur sakieu kacida eta da beungeut salaki nu kat kasiga tas wudu nya. Alhamdulillahi khairan katsira, terima kasih. Lain mah alhamdulillah kurang loba cenah nya. Kade alhamdulillah biasakan. Karena pada saat ini sudah mulai tergeser. Termasuk kadang neng saya mengingatkan pada saat ini banyak kalimat-kalimat yang gaul yang belum merenah. Pengucapan salam ke hade.
Pan pengucapannya salam yang benar teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da ayeuna mah loba barudak gaul nya. Untuk dibehal ke katrok ka imah ajengan rasana bener. Assalamualaikum. 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 Nanon hartosna sam racun alaikum keur anjeun nya daek diracun atuh. Terus aya deui budak awewe anyar keneh mahasiswi ngomong na teh kieu. Ku abdi dibenerkeun. Datang ke imah ajengan bahasana teh mikum. Mikum. Ternyata ketika saya tanyakan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Hartina naon neng ka hades ya. Kanu ngarti mah neng asup di jero aya lalaki mikum. Naon hartina neng mari bercinta. Siga saha geuning anu awakna aura kasihnya. Power sing bener geura. Nya keketrokan panta mikum. Cek lalakina teh ayo oh kade itu pergeseran bahasa yang salah. Termasuk lamun rewas astagfirullahaladzim lainnya mah babaturan abdinya aduh dak lalaki direrewas cai astadim nana haonan mana sadut cek urang tanya aduh eta menikot kabari kita astadim nyana naonan kade bahasa yang benar nya. Termasuk saya ingin meluruskan kalau kalian jadi MC kahade salah nyebut sok aya dalam acara syukur nikmat ini salah itu. Yang benar mah syukur nikmat. Lain mah pada acara syukur nikmat ini kita berkumpul di tempat ini salah artinya syukur itu artinya weure. Nikmat cilaka berarti ngariung teh yang weure hayang cilaka leg-leg we bal poli ku sorangannya. Kahade bahasa Arab eta teh. Termasuk ka kiai kahade. Marilah kita panggil inilah ulama kita. Salah. Ulama, ari ulama mah ula cai orai maun cai, nya jangan disebut orai cai atuh. Sing bener ngomong teh. Ulama gitu orang yang berilmu. Lain mah kita panggil ulama kita. Langsung takkan bahaya betul. Kade jangan dalam pergaulannya sing bener ngobrol teh era ku ajengan model suatu hari saya pernah melihat aya budak awewe main qosidah rebana ai main qosidah rebana mah halus aduh alus nu nyanyi nata ya Allah eta make tiung nata ya 8 rangkep manya jarum pentul teh bu beak setengah cepuknya malah yeuna ge dipaku ku paku tihang meureun bisi hibar. Wah bajuna teh geuning anu moronyoy teh da kasorot panon poe teh meuni guguri lapannya buat kanu nempo teh peureum panon teh kabeh komo nu petet mah eueuh we nya siga uing naon aja alus aya laguna mah ngan teu diajar bener meureun ti guru sakola agamana aduh kieu nya kana teh ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdillah pan salah atuh binti mah awewe sadut manya Muhammad binti Muhammad ibni Abdillah mata kudu syukuran tak boga guru agama guru bahasa Arab guru ngaji itu manya Muhammad binti ari ngobrolna meuni aris Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdillah Muhammad binti Abdillah cek guru agama teh turun toh gitu tak kahade lamun rek nyanyi teh sing bener heula panjang ponokna kahade mun rek nyokot lagam opik nya sing bener kan opik mah ra re ra re ra da re ra re ra da ra 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 re
ya malen ra re ra re ra re ra re ra kayak urang nyanyi lagu naon kan bingungnya. Betul apa betul? Nah makanya KHD lah urang sadayana dina zaman kiwari memang banyak sekali tantangan. Termasuk saya mengingatkan cara penggunaan media sosial KHD nu HD-nya. Saya bukan melarang, justru gunakanlah media sosial sebaik-baiknya. Kalau kata guru saya, kita punya media sosial itu banyak manfaatnya. Hayang maca nanaon aya di dia. Ilmu referensi apapun aya, tapi tetap orang kudu aya bimbingan guru. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena belajar tanpa bimbingan guru nu ngabimbingna saha? Cik saha nu ngabimbingna saha? Ulah ya mah Ustad. KHD. So kalau ada kebingungan ini tanyakeun ka guru. Boleh kita baca sebanyak-banyaknya, tetapi kita harus diskusi. Betul apa betul? Betul apa betul? Diskusikan dengan guru. Ulah kakalah salah kaprah nyalahkeun we batur, ngahujat batur. Jadi we urang teh tukang hoak, tukang haoknya keun beda-beda mah. Ulah ieu mah nu resep tahlil dicarekan, nanaonan maneh sagala dibaca. Nya teu kudu. Sok we lamun urang belajar beragama, dalami nu urang nyaho, teu kudu nyalahkeun batur. Urang ge can puguh tah nu urang keur didalami geun sampurna, ieu mah unggal papanggih teh walah. Walah batur mah mikiran teh ka mana? Ka bulan, batur mah mikiran teh sagala rupa, ya mah parasea we. Makanya nah ya teman-teman, semogalah kita semakin mencintai ibadah kita, semakin belajar dan belajar supaya kita tidak terjebak dengan kondisi yang tidak baik. Betul apa betul? Yuk supaya lebih hangat suasana, boleh kita sholawatan dulu boleh? Kita masih ada waktu, tadi kata panitia saya di sini sampai 2:30, jadi masih banyak waktu ya. Jeruk oge can kaasaan, cai ge kakara 2:30 siap we. Siap sampai 2:30? Oh, saha nu siapnya gitunya. Baik, kita sholawatan dulu dengan berbagai macam versi bahasa. Ada versi bahasa Inggris, ada versi Cina, ada versi Jawa, ada versi Sunda. Sepakat semuanya? Ya Allah, ken wo min cian an hekeun lien ken lau shemu hamba dia seaita awan chiu chai thân an thơ Allah terkelia ngomen ngenciu. Sedikit lagi bro, coy berayah karena kita sudah hadudang panas ya. Kelihatan tuh udah ada yang gigi brig pakai kipas ya. Cuman kata guru saya biar kipasnya awet, neng ada caranya kipas teuneun sirah kikieuan awet ya. Baik, ini terakhir dari saya lah, yakin. Tengah rasakeun uspet puguh harudang uspet di panggung cenanya. Baik, ini terakhir karena sebentar lagi juga kita akan menghadapi Ramadan ya, betul apa betul? Nah ini pesan, bukan pesan terakhir setelah ini saya mau ngusek, bukan ya. Aku ingin hidup ya, walaupun itu rahasia Allah. Ini teman-teman, sebentar lagi kita menghadapi Ramadan, ada keterangan kan, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diselamatkan dirinya dari api neraka. Sok mata kuning lobanya lagu-lagu yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Di Arab ada ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarrafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarrafta ya syahrul Quran. Diurang oge opiknya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ngan aya nu salah. Batur mah Ramadan tiba teh bunga ya malen Ramadan teh rek sarenya. Tak laguna teh Ramadan tibra, Ramadan tibra, Ramadan tibra, tibra deui ieu panhon sare we hayeuna. Makanya saya mengingatkan kepada kalian semua, yuk kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Cuman yang pertama KHD bulan Ramadan ulangan saukur nepi ka tat'imu lil at'imah. Naon? Pindah dahar, balas dendam magribnya. Walah eta dur magrib da meuni mak-mak-mak-maknanya. Gehu 4, sangu 2 piring, sayur 2 rantang. Can cuci mulutna kolak 3 gelasnya, can deui sakoteng, can deui hoka-hoka bento, can makanan-makanan yang dari Korean food dan nepi ka dieu atuh daharnya. Matak dibere taraweh teh jengke amin ge amin amin ditanya teh kunaon maneh gehu 14 can nepi ka dieu nya. Nare kumaha sehatna tuh. Sedangkan kata Rasul kalau mau sehat perut ini dibagi 3, seperti luker dahar, seperti luker cai, seperti luker napas. Ieu mah dieusian sakieu. Kadang-kadang tas buka puasa tas dahar aya keneh cai koleknya geus beak ta cauna mah. Diuyup da setengah pancinya. Nya heurek ka masjid teh koclak. Koclak. Salat teh koclaknya matak pantas taraweh tara sawareh tadarus tara kaurus da beuteungna loba teuing nya rek sehat kumaha matak ulah nyalahkeun hadis sumutasihu saum teh matak sehat tapi buktina tas lebaran geuning loba nu malaluncurut lain salah hadis salah urangna sarua geuning ibu-ibu nanya lamun bade lebaran teh teh keler teh nu 70 siki teh pinuh cingir putri noglono kue Sabtu kue Minggu kue Senin kue Kemis kue Jumaah otok owo noglewo wah sagala diasupkeun dilakban deui nya lamun salakina hayang dibere bubuk raginang dibere saroja coplok dibere kue akar nu tarareuas tadi digegel titing derek-derek telein kue akar huntu cara roplok nya atuh ngahuap-huapkeun bubuk raginang hinyai ku minyaknya takbiran teh batur Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salaki urang tak kitunya KHD ulah tamarakan teuing barang dahar dalamun eusi beuteung loba teuing ge jangnya barang dahar loba teuing bulan puasa ceuk ajengan efekna 3 metot panon metot baham metot bujur matak loba teuing barang dahar mah panon dibetot ka hanap baham dibetot ka hanap matak sok salat tarawih kakara 4 rakaat da heuaina mah geus aya 4 tolomong mah ai hayu we komo dibere imam nu bismillah bubar ta mustami abdi mah bade pindah ka Masjid Al-Basiyah di ditu mah imamna keor Allah resepna teh geuning imamna teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli mabalik salim bule cenah Allah payu eta teh dijamin ajanganna ge ududna ge nu kitu mah nya malah ajangan mun tiasa sing langkung gancang ke di pasihan sarung BHS cenah nya wala matok aduh kabur Allahu akbar wow dapat ka ucing paburisat atuh nya KHD nu kitu di lemurna ya saha nu ngimamanana saha tak kitunya KHD beuteung ulah pinuh teuing tuluy KHD nya ya mah saeutik we timang uspet KHD sing ingat adzan maghrib salat maghrib teh waktuna pangponok-ponokna ulah ieu mah ya Allah nyalese we nyalese ngawaradul komo geuning ari bukber papanggih jeung bestinya arek ka salat teh kakala sebelum salat mengpeung kumpul foto-foto heula Allah ari teh dur isya dalah can sarolat maghrib teu gablek kaeranya sedangkan ayana ibadah teh ku ayana salat abdi sok ningali nepi ka era si abdi mah hiji mangsa abdi diundang buka bersama di perusahaan non muslim da diingetan sia tah mata kitu ge meureun loba keneh nu kitu ceuk manehanana teh nah ini Bapak Ustad ceramahnya di sini nanti ini untuk tajil apa leun tajil geus disiapkeun kolak nah setelah ini silakan digunakan untuk sholat dan nanti makan di sana da meuni alela sia nya da lolobana urang waduh buka puasa teh anteng we komo resep nyesep mah geuning nya tihang listrik eta teh di bakoan mah kieu Bapak sholat kelak kagok 8 jengkal deui nya kaewe Gus
Saleh sana tarawih jam itu wala pebaranting ke masjidnya. Nepi ka salat teh sarung nyingsatkeun. Allahu Akbar. Da lobanya. Malah eta ibu-ibu nu aneh mah pan di bumi tos emam. Ai sugan teh mukana eta teh ya Allah raginang aya. Unggal ajengan ngadoa ngagayaget heula raginang. Kade teu kenging terjebak ku tuangan. Yang biasa-biasa saja. Terus kahade salat maghrib jaga sabab salat maghrib itu hanya untuk tajil heula adan komat salat pek ke berang dahar. Kitunya. Terus kahade deui abdi ngemutan ka ibu-ibu bulan puasa saat sahur ulah peuting teuing. Ya mah sahur 2:30 atuh. Nya keur mah biasana ge 2:30 mah keur meujeuh-meujeuh ti brasare, ayeuna dipake dahar tuluy sare deui. Aduh ece. Meni asa dipepene atuh beuteung bentet ece nya dikekepan ku salaki alah. Pas teh cengkat ya Allah kudu ka sakola geus 9:30 nelpon we ka kepala sekolah bapak maklum sasi saum memang sasi saum menang sare wae kitu Ramadan teh syahrul qiyam bulan bangkit lain bulan sare ya mah isuk-isuk sare geus teh isuk-isuk sare pirage kaselangku si beungeut asup ka kelas teh da karya anak-anak. Jadi pada hari ini ibu sudah jadi zombie. Nya si ganu atoh, aduh asup ke kelas si ganunya. Kemana anak-anak? Bu, telah lebot. Ini waktunya belajar. Kenapa tidak datang? Bari dina hate mah yes, aing ge balik. Lain di ditu, lain di ditu, lain di ditu. Nanti baliknya. Ya Allah. Matak sok era abi mah bulan Ramadan meni lumpuh lempang ge karalieu we. Eta ibu abi ningali jam 11 ibu-ibu hareupeun imah da meuni teu daya teu upaya. Cek abdi teh itu teh jelema poe jeket, jelema cenah ngamok ece. Nya Bu. Matak cenah keur puasa mah panyakitna teh opat teh gogona teh heuai maralak, katoel babari ngamok. Mulut bau apak ningali cikokobok siga kolak leres aja. Dan nya eta si ibu melong, ibu nuju ningali ke naon eta jojodog meuni siga martabak. Astagfirullah. Tah ibunya matak mangga lah. Kahade sahur ulah wengi teuing bisi kaboboan. Ya Bu, tak kitu. Jadi abdi ngemutan kasadayana terus barudaknya sok nyiring kagiatan. Ulah ieu mah loba keneh kolot anu berpikir bahwasanya Ramadan teh nu penting puasana tamat, bae teu tarawih oge. Bae teu salat oge. Bae teu sakola oge. Bae teu ngaji oge, nu penting mah puasana tamatnya. Hoyuh we puasa we tuluy dilaksanakeun, tapi teu salat loba keneh Bu. Tapi di kalangan anak-anak mudah-mudahan adik-adik sadayananya mangus umajak, semoga kita akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan. Betul apa betul? Mata kaya nadomanana waktu keur puasa sing kuat nahan gogoda ibadah sing nya pasti badanten jalmi takwa waktu na keur buka dahar kudu sacukupna tong sok loba-loba da sereg dina calana waktu keur taraweh kudu getol bari repeh ngan ulah ngaleh-leh adai nyerep kana samleh waktu keur tadarus kudu getol jeung terus-terus ngaji sing serius tong loba update status waktuna keur saur kudu gugah tuluy syukur ngan ulah jalindur tiga jebur kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi silakanlah kita gunakan sebaik-baiknya. Dan terakhir dari kami dan Mang Ucun ya, ingatlah kurang mimiti diajar puasa dididik hidung, betul apa betul? Kita belajar sholat dibimbing oleh ibu, betul apa betul? Kita belajar ngaji dibimbing oleh ibu, betul apa betul? Ibu itu manusia yang luar biasa, cek bahasa kolot mah malaikat tak bersayap. Sebab ketika bayi mau keluar dari rahim itu sebetulnya ada perjanjian. Naon perjanjian anak? Abdi siap keluar asal aya nu nikahnya cek malaikat aya sosok manusia yang mulia yang akan mencintaimu lebih dari apapun. Siapakah itu?
itu adalah ibu. Betul apa betul? Nah, makanya pada kesempatan ini masalah orang sanajan awak geus garede, geus bisa maca, geus bisa nulis, geus apal bener, geus apal salah, tapi doraka kan menjadi kolot loba pisan. Betul apa betul? Komo zaman kiwari mah dititah teh loba nu muncareng ka kolot teh. Baheula mah teu wani, ayeuna mah ka kolot teh mah luncareng. Siga nu rek diteureus buleut teh kolot teh nya. Inilah sebuah nadoman dari Mbah Ujun yang berjudul Ibu. Selamat mendengarkan dan semoga kita semakin mencintai ibu kita. Walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu membalas. Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa baru di sekujur tubuhku dengan apa membalas. Ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku sajalah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tina nyengir sing jadi mikir, tina mikir sing jadi zikir. Amin ya robbal. Ibatan ngajijina sedina sugan teh kuntul salikur sing oreng lalai jeung ngorai, sugan teh tungkul tapakur sing oreng teh keur ngelaye meuring ngaraca nya. Mata kampura lah.
terima kasih sama semuanya, guru, kepala sekolah, juga teman-teman konten kreator. Banyak nih, ada Lebet TV, ada Aga, wah banyak ini, ada beberapa konten kreator yang nanti acara ini akan ditampilkan, ditayangkan di YouTube lah. Bisa diketik saja Muspet, nanti juga akan muncul banyak nasihat-nasihat dari hari jadi, atau TikToknya Muspet Official ya. Di sana juga kalian official. Silahkan disusbrek ya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga persahabatan kita bukan hanya di dunia, tapi nanti kita akan kumpul bersama-sama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu, Bapak guru semuanya, juga teman-teman yang mau berpanas-panasan, yakin akan menjadi berkah kalian. Amin ya rabbal. Karena ada keterangan bahwasanya nanti di surga ada yang lebih cantik melebihi bidadari. Siapakah dia? Orang-orang yang bertahan dengan kerudungnya. Dari bidadari mah langsung di surga. Di jieuna urang mah kudu papanasannya saja bana. Makanya terima kasih pada semuanya. Semoga kita semua dalam keberkahan panjang usia sampai ke bulan Ramadan juga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Peri Irawan Elvi Sukayesi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah bencoy, tamat coy. Makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full. Wow.